warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya yang taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya di sini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada malam ini. Sebelum itu saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pelantunan sholawat, keempat tawasul, kelima tausiah, keenam sesi tanya jawab, ketujuh doa dan tutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Nur Rahmah kepada Saudara Nur Rahmah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Merahmah yang telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu pelantunan sholawat yang akan dilantunkan oleh Saudara Silti dan Agni kepada Saudara Silti dan Agni. Disilakan.
Terima kasih kepada saudara Silvi dan Agni yang telah melanturkan salawatnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Acara yang keempat yaitu tawasul yang akan dipimpin oleh saudara Jajang, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat acan orang mawitan kena penguasaan, ayo orang tawasul sesana. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaihina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ila hadhihi niyatus salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib
وعلى بقية من صحبة أجمعين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين والملائكة المقربين والكبريين والروحانيين والكرمة الكاتبين ولسيدنا ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل وحملة العرش عليهم السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى حضرة جميع أوليائه من كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع أولياء تسعة قدس الله سرهم وخصوصا إلى حضرة سلطان أولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة والإزالة قدس الله سره. ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخلنا وخلتنا وعمنا وعماتنا وجميع أستاذنا وأساتذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع جماعتنا وزوجنا وزوجتنا وأولادنا وبيتنا وذريتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن حضر في هذا المجلس. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Mangga kedekatkan di hati keluarga orang, khususan ila Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah hayyul baq. La ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namus wa ila insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Jajang yang telah memimpin tawasul. Acara yang kelima yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dede Ali dengan tema mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil munfaridi bil a'dami wal ijad wa munazzahi anis syawa'ibin naqsi wal aqdar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qarimul mukhalifu lima adahu minal kainat al-baqi wa halikun kullu man adahu minal makhluqat. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin al-muballighu kullama umira bitablighihi min rabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi jawahirul ma'arif wal azhar riyadul fasahati wal awarif. Amma ba'du, ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala aidan idza wajadtani wajadta kulla shay'in wa idza faqidtani faqidta kulla shay'in. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat, pemuda pemudi sadayana iwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah urang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala parantos masihan mang pirang-pirang nikmat muka rintang segerna sehingga ieu nikmat ku bakat ning seger-segerna upami teh mah di eta maka saya muadiasa ka eta. Utamina urang dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala dikawin nikmat
utamina deui nyaeta dikasihan nikmat anu kasida agungna nyaeta afdhalun ni'am nikmatul iman wal islam. Salawat wa salamna Allah, mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilap ka para wargina, ka para sahabatna, ka para tabi'atna, budi ka urang sadayana selaku umatna. Mudah-mudahan urang miharep ka Allah, roja ka Allah, kanaos urang tepih dimantena, tepih dina nyucuk jalurna, oleh-oleh urang roja ka Allah. Mudah-mudahan urang sadayana engke yang menjaja karawu, kapangku, kekelek, kasangkeh, kabupay, kabolongkeun janten umatna oke kenging sapaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu salajengna alhamdulillah wa syukran bihamdillah urang ku Allah hakikatna digerakkeun, ditakdirkeun kalayan sulusi qadim tajil hadis anu terlepas dina qoblahna, sehingga urang sadayana dina danget ayeuna biasa kumpul ngariung di dina raga acara ngalaksanakeun di alam tawisna perintah Allah Subhanahu wa taala eta thalabul ilmi. Mudah-mudahan wayana urang kumpul ngariungna di ieu haflah mubarakah, di ieu patepatan sing ngajentenkeun asbab wasilah kana rahmat wa maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadirin wal hadirat sadayana sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi kantos-tosan Allah, terus jadi kepastian di Allah. Urang ku Allah diciptakeun dengan keadaan yang berbeda-beda. Beda-beda dina status sosialna, beda-beda dina kaayaanana. Kita terus takdir Allah, kepastian Allah matiasa sami. Mungkin aya anu ditakdirkeun ku Allah dina dohirna jantan pejabat, aya anu jadi rakyat, aya anu jadi pedagang, aya anu jadi petani, aya anu jadi pengusaha, aya anu jadi sebagai murid, sebagai guru, sebagai kiai, ustaz, sebagai santri. Kita tos kepastian di Allah anu teu tiasa dipungkiri ku urang. Bahkan dina gaya sehari-hari oge mungkin benten dina amoanana anu bermerek-merek, beda merekna, mungkin anu kalangan bawah mah merekna biasa, anu pertengahan bahkan aya anu mahal sekali. Jadi kumaha kapasitasna dina gaya makan oge sami, aya anu biasa-biasa sederhana, aya anu pertengahan, ada anu seperti makanan-makanan mewah. Dia tamang tos sunatullah. Namun sadayana oge eta sami-sami dina hakikat nama sami di hadapan Allah mah urang teh sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kaikat ku kalimah la ilaha illallah. Jadi sami-sami ku Allah Subhanahu wa taala urang ditakdirkeun ku Allah sok sanaos katingalina jasadna alit, tapi diprogram ku Allah, diproses ku Allah pikeun berpindah-pindah alam, kawin alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, terakhir titik terakhir nyata alam akhirat. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala ketika urang sadayana
termasuk sadaya manusia sealam dunia dikawit Nabi Adam dugikeun ka manusia terakhir bayi terakhir menjelang poe kiamat ketika di alam arwah di alam ruh ku Allah dikumpulkeun dirinya sakabeh manusia ku Allah ditaros alastu birabbikum qalu bala anu hartosna walau alam bimuradi. Jadi eta jami-jami teh di alam ruh-ruhna. Jadi orang teh salasna di alam ruh teh katos sasarangan sadayana oge. Tah ditaros kok. Manusia-manusia sekalian, saksikanlah bahwa kami ini, saya ini adalah Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian, yang memelihara kalian. Maka apa jawabannya? Jawaban seluruh manusia ketika rela meruh bala. Jawabannya pun ayana bahasa orang mah sumuhun ya Allah. Laras ya Allah Gusti teh Tuhan abdi, pangeran abdi, anu parantos ngadamel abdi, anu ngatur abdi, anu ngarizkian abdi. Maka tidunya aku Allah satos itu dipindahkan urang ke alam rahimnya, alam rahim dalam kandungan salam geopatna, salapan sasihnya rata-rata. Terus di tengah waktosna bubrak ke alam dunia, bubrak ke alam dunia. Orang terang naon-naonnya barang lahirna. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la taqlamuna syai'a. Allah geus ngaluarkeun ka aranjeun dari dalam perut ibu anjeun ke alam dunia bari kaayaan teu terang naon-naon. Atas itu orang disampurnakeun ku Allahnya itu pasihan panangan, pasihan sampean gitu ka sampurnanya jasad orangnya aya soca sareng paninggalna, cepil sareng ngupingna nya, pangamung sareng tiasa ngangseutna, pasihan lidah sareng rasana. Masyaallah. Itu teh ngahaja tas Allah madamel akal. Kamu bahan tapi kamu dimodalin orang. Jadi orang teh seolah-olah dibubrakeun ka alam dunia teh kamu diuji. Kapungkul di alam roh ngaharus terus jawaban teh alastu birabbikum bala. Angka leres iman ka Allah teh ngayakinkeun bahwa Allah teh pangeran aruran sebagai manusia anu ngarizkian aruran anu ngusuran kalau tadi nyata diuji sopan. Nah jawaban kapungkur dalam mulut teh masih kena aya ayeuna di diri jalma teh ujian ti Allah itu. Dunya darul bala, jadi dunia teh tempat ujian keimanan. Hadirin rahimakumullah, sami-sami harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para alim ulamanya anu pangheulana wajib ka manusia teh naon eta ma'rifatillah, kenal Allah. Nah ujian katanya terang ka Allah, kenal ka Allah. Pengisahur Syekh Ibnu Ruslan dina kitab Zubatnya awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqani. Paulana an wajib ka manusia ma'rifat ka Allah sareng terang dalil bisa. Jadi anu pangheulana kewajiban ka manusia teh nyaeta naon ma'rifatullah, terang ka Allah dengan cara orang munina kana sifat-sifatna Allah. Maka satu acan ngabahas masalah ma'rifat sudah dibahas heula santri mah
ayat tasawur, ayat tasdek, orang mau mantek begitu teh. Memang hari masalah ilmu tauhid mah ketauhidan dan kemarifatan mah ya hubungannya sareng ilmu mantik. Mungkin nyusun dalil-dalilna, dalil teh dalil tafsir, aya dalil izhali. Dina bahasa cuma udah karohnya. Sing paling ada seperti sanes mah ceramah biasa itunya. Gaya seperti Ustaz Akbar. Ceramah macam singkatan cerita mahal. Cerita mahal di amplop di sekian juta nya. Ya mah tentang udah karoh ya lahnya. Udah karoh sering. Ayo udah karoh mah manfaatnya teh ya opat. Manfaatnya hiji mudah hafal, mudah dihafal, mudah karoh. Jadi orang-orang kedua mudah diingat, mudah diingat. Ketilu mudah paham. Obatnya mudah mengamalkan. Maksud mudah karoh itu jadi obat. Emang enggak mudah karohnya. Dina bahasa teh tadi dalilnya terus jelasnya. Dalil bahwa anu pertama kewajiban ke manusia selaku manusianya itu ma'rifatullah, kenal ka Allah, mengenal beserta sifat-sifatnya. Dalilna ayat surat Muhammad ayat 8 unggalna fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan dikuatan ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Eta dalilna keteranganna marifatullah. Tasarajna perlu ditasawur heula supaya sekali tina upami tos ditasawur bakal aya tasdek, membenarkan, meyakinan, ngayakinkeun. Naon ari ngaran ma'rifat teh? Dina bahasa Arab aya ilmu, aya ma'rifat. Ilmu mah pengetahuan, tahu. Aya ma'rifat mah kenal. Upami di tilik-tilik mah eta lapan teh jadi nisbatna teh nisbat mutarodik. Nisbat 8 karena 8 teh ya 5 aya nisbat. Sapu, tawatu, takhalu, tarodik, istirah. Nisbat tarodik, tarodik teh nya ayat ta'adada laku wa yattahidal makna. Ai 8 nama loba, aya ilmu, aya marifat. Tapi mana nama hiji hartos nama maksudna teh. Sami maksudna teh. Naon maksudna atau definisi ilmu sareng marifat? Ya ulama berdebat atau ikhtilafnya. Daud Syekh Ar-Razi mah bahwa ngaran ilmu sareng marifat mah teu tiasa didefinisian. Teu tiasa ditarifan. Alasanana lu daruri karena mudah. Itu parahan saya dengan naon ilmu teh naon, ilmu teh kanyahonya. Sehingga ku ayana sangat mudah, maka teu perlu didefinisian. Kalau kedua menurut Imam Haramain ilmu atau nabi ma'rifat teh bisa didefinisian. Alasan teh saking sulit-sulitnya li ta'adurihi karena sulit, maka kusabab sulit teu tiasa didefinisian. Aya qaul anu katilu, qaul anu sahih. Nah, menurut ilmu tauhid, tapi menurut usul fikih. Jadi tiasa ditarifan ilmu sareng ma'rifat. Dari ma'rifatullah teh jadi mengenal Allah, ilmu Allah, mengenal Allah dengan cara
mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, apa definisinya marifat? Kuring ningali dina sababaraha kitabnya, mutalanan dina kitab-kitab tauhid, dina tijana, dina kitab Johar Tauhid, dina kitab Kifayatul Awam, bahkan kitab Ummul Barohin, kuring ditinggalian di mutalahan. Jadi besina teh sami cuma lapanna benten-benten. Jadi inti nama ngaran ma'rifat teh nyaeta wa huwal i'tiqadul jazimu al mutabiqu lil waqi'i an nasyu an dalilin. Jadi ngaran ma'rifat teh definisi ma'rifat teh nyaeta suatu keyakinan akidah yang kuat sehingga saking kuatnya keyakinan tersebut tidak bisa tergoyahkan. Jadi tidak bisa dioyak-oyak, mau kegoda ku batur, dengan sepengkuh kuat keyakinan teh, tentang marifat. Bari keyakinan anu kuat eta teh al-mutabiqu lil waqi'i. Jadi akur jeung buktina, jeung nyatana teh bener buktina. Keyakinan eta teh bener jeung sakumaha ilmuna Allah. Kumadina Quran, sina kumadina hadis. Terus annasu andawi keyakinan anu kuat eta bari kaayana teh buktina teh leres, buktina teh bari apal dalilna. Apal poe 50-nya. Hiji-hijina hartina naon. Dikeun ka apal dalil-dalilna. Jadi atuh kesimpulanana ma'rifat teh syarat ma'rifat teh kahiji al-i'tiqadul jadi i'tiqad keyakinan anu kuat. Kahiji syarat ma'rifat. Berarti lamun i'tiqad anu kuat itu mah seolah-olah orang yakin ka Allah teh, yakin kana ayana Allah, yakin bahwa Allah teh pangeran urang anu nyiptakeun urang, anu ngurus urang. Udah 100% yakin. Misalnya ayana orang ke Allah yakin 88%, kurang hiji itu sah yakin. Sebab musyrik kan. Sehingga ku aya yakin eta al-i'tiqadu jadi maka keluar kata-kata disebut dzon. Dina usul fikih aya kalimah dzon. Ari dzon teh hartina teh era mah yang supaya gampang kepahamnya. Jadi 75% yakin ke Allah, tambah 25% yakin kesalian Allah. Tanam binazor itu sah ya. Kalau buat marifat, bahkan musyrik ke Allah. Ya dari disebut sak, ada sak mang ke Allah. Nah arti 50% yakin ke Allah, 50% yakin kesalian Allah. Orang teh yakin ke Allahnya, tapi yakin kesalahan di Allah. Maka orang baru bogaannya terus ngadu jimat misalnya kalau batu ali itu orang iya nganyang cina kasih anu untuk mau batu ali iya cina orang mau ditarik mah tarik musyrik dah. Jadi engkau orang sok ibadah ke Allah yakin Allah tapi yakin kesalahan Allah itu sebutnya sak. Ya itu sebut penwahmu. Ari wahmu mah minim pisan keyakinan teh 25% yakin ke Allah, anu sasesana 75% yakin kesalian Allah komo. Jadi udah yakin terus yakin 100%. Allah eta syarat marifat teh. Nu kaduana al-mutabiqul waqi. Jadi akur. Jadi orang mana dengan kenyataannya jadi serupa aja kenyataannya teh akur gitu dibuktikan nyaan aya keyakinan eta teh bukan kudu akur jeung buktina paros hartos enya contohnya urang teh sapertoskeun boga kayak yakin yang yakinkeun bahwa cengek teh lada. Nah yakin 100%.
cek teh ada dibuktikan aku belum bukti bahwa cek teh ada ayo cengek lada tapi dibuktikan teu ada berarti teh marifat tapi aku dibuktikan jeung kanyataan teh tah ku ayana kalimah aya al-mutabiqu liwaqi itu aku jeung buktina jeung kanyataanna maka dikaluarkeun tina anu disebut marifat teh anu disebut kaiji jahal murokab teh bodoh tapi bodohna teh berlipat-lipat gitu. Aya bodoh arewo nya aya bodoh kata toloyo mending mana tah bodoh murokab jadi sebutnya bodoh kata toloyo ada Sunda mah ari bodoh alewah mah masih mending orang teh ongkos teh apa bodoh sadar bahwa orang teh bodoh maka daek katanya daek ngaji daek katanya eta sebutna bodoh alewah itu halus mesti halus nah jadi yang merokap itu jadi kumaha sebenarnya keyakinan teh kuat keyakinan teh tapi henteu aku jeung bukti eta keyakinan teh contoh mana jangan merokap tadi ngomong katanya seperti keyakinan Nasoro agama Nasrani berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada 3 Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi Trinitas namanya. Jadi yang di bahasa Arab salah satu akonim. Jadi terdiri tilu akonim, di Trinitas. Itu kan soal yang buktinya dari buktina makan Allah mah kan hijinya Tuhan mah kan hiji maha esa Allah qul huwallahu ahad Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dari Allah maha tunggal mah al-murokab disebutna bahwa paham-paham seperti Hindunya menyembah kana berhala asnam katekong eta keyakinan mah karuat main teh Tuhan tapi dina buktina salah itu kalau tentang marifat nah salajengna syarat marifat anu katilu teh nyata an-nasibu an dalilun anu katiluna nyata eta keyakinan teh bari jeung bener buktina teh timbul teh keluar dari dalil jadi punya dalil hafal dalilna untuk yakin jadi teriluan orang teh iman ke Allah teh hafal karena sifat-sifatna beserta dalilna maka ku ayana an-nasu an-dalili keyakinan anu kuat bari jeung kanyataanna kabuktianna memang bener kanyataanna maka urang teh lamun teu atas dasar urang apal kana dalilna apal kana hartos-hartosna dalilna kira keneh sifat ma'rifat yang mengenal Allah maka keluar we kata-kata aya disebutkeun iman taklid dengan sakadar ilu-iluan jadi orang apal Tuhan pangeran teh Allah teh disebut cek bapa urang udah orang cicing di negara Islam di nur Islam waita Islam jadi umat Islam aku beriman ke Allah. Ini masalah iman taklid dia. Sebabnya iman taklidnya yakin sama ke Allah benar buktinya bahwa pangeran teh Allah cuma tak apa lainnya dalil-dalilnya tak apa sifat-sifatnya tak sebabnya iman taklid tak iya ulama diistilahkan kahiji mah ekstrim asal ada keras gitu kalau kahiji mah menurut Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi teu sah iman teh masih kena kafir lima ekstrimnya sekeras pisan tapi aya kalau anu kedua alhamdulillahnya keturunan kana lamun teh kalau kedua urang teh kumaha gitu kan urang teh harapan ya Allah termasuk simkuring gitu untung aya kaul kedua bahkan kaul kedua kaul yang sahih-sahih
Kalau anu kadua mah sah iman teh, sah iman disebut iman ka Allah ma'rifatullah. Ngan aya ngan dosa teh mah nya dosa dina kusabab tinggal mikir terek ngaji itu jalma akalna normal yang akalna bisa berpikir jadi dosa. Tapi namun jalmi anu akalna memang rada hese mah gitunya rada bodoh terus ngapalkeun terus bertanya poho deui saya sama dihampura ku Allah jual teh jadi jahlu makdur bahwa anu dihampura ku Allah kan aya bodoh maksur aya makdur aya bodoh makdur mah bodoh tapi aya tatanya tatalpek aya janji ya insyaallah gimana berenang ikut sering-sering mah anu napalnya istilah kolot mah sa bersih-bersihna ari ancruk kana sawah mah pasti bakal do orang dia itu insyaallah kesering mah gitunya kesering mah insyaallah saya karacak ningang batu di layar mah jadi dekok nya kolot bahasa kolot aya bodoh maksud mah bodoh anu lalawora apa bodoh kan dirina teh apa bangunna teh bodoh bari terbaik tatanya total baik terbaik lagi teh mah maksud lalawora dosa hukum itu. Hadirin wa hadirat sami-sami mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wae kapaham namanya naon anu sebat ma'rifatnya. Jadi syaratna teh aya 3. Hiji yakin anu bener yakin 100%. Anu kadua akur jeung buktina keyakinan eta teh. Benar dengan kenyataannya. Anu katilu apal jeung dalil-dalilna. Syaratnya absor usul fikih aya kaidah ke idan tafassartu intafal masruk di mana-mana syarat maka anu disyaratkan kurang oleh hiji syaratna maka can disebut kenal ka Allah can disebut iman ka Allah anu sampurna namun kurang syarat hiji. Ada misalnya Allah Subhanahu wa taala anu salajengna anu poyo itu kaunungakeun ku urang pada tadi dina bahasan teh aya iman taklid iman tadi ka ieu nya tadi ka bahas tanya margi memang iman teh di antarana aya disebut iman taklid jadi iman teh yang syukur jadi tuturut ka batur ari iman taklid teh al-iman taklid wa huwa al-jazmu biqauli ghairi ngayakinkeun kana ucapan batur tanpa apa dalilna. Batur cenah cek ajengan cek bapak orang bahwa Tuhan orang teh pangan orang teh Allah memang taklid. Kaduana disebutkeun iman ilmu. Ari iman ilmu mah nyata wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Ma'rifat ka Allah nganyahokeun kana pirang-pirang aqaid iman anu 50 beserta dalil-dalilna eta sebateun iman ilmu jadi naik iman taklid. Kan dina sahadat teh aya 2 aya sahadat syar'an aya sahadat mujin. Ari sahadat syar'an mah kadar-kadar mengucapkeun sahadat atawa Islam bawaan namanya Islam turunan bari kita apal kana isi sahadat kana hartina kana isina teh apa ilu-iluan nama Islam KTP tanya tapi dari hargaan di alam dunia mah itu namun pepencitan sah pepencitanana namun nikah sah nikahna teh namun akad-akadan jual beli sah akadan tidak hargaan kok Allah tapi cuma di dunia jadi Islam di dunia unggul di akhirat mah wallahu alam. Iman ilmu mah jadi yakin ke Allah bari apal kana apa iman anu 50 beserta dalil-dalilna
pokoknya sebabnya iman ilmu. Nah, terus selanjutnya anu perlu ditanyakan ke orang itu nyata aya dina sebatna teh perjalanan iman. Perjalanan iman aya 5 singkuring ngali dina kitab Majmu'atus Rasatil Rasail aya 5 kaidi iman matbu. Jadi iman teh tos bawaanana watakna memang eta mah watakna teh iman ya ka Allah. Barang diciptakeun ku Allah dibikeun ka mautna teh iman nah kitu seperti para malaikat. Para malaikat moal aya ukur. Moal aya malaikat anu dosa. Jadi iman eta mah tos watakna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat mah jadi tunduk ke patuh mana perintah Allah. Allah ruku ketika awet diciptakan gue ka kiamat ruku eta cengkat-cengkat. Namanya Allah cangkeul teh ribuan tahun. Jadi malaikat mah iman atas watakna kitu bawaanana. Mencap Allah sujud di kawit diciptakan dudukkeun ka poe kiamat terasa tercengkat-cengkat. Jadi watakna malaikat mah kitu. Allah malaikat menyatakan amal, datang amal, mayang korupsi mah, mayang kalimat hiji oge amal sama-sama amal letik, malaikat jadi taat ke Allah malaikat. Jadi salajengna nu kaduana eta sebutkeun iman maksum. Jadi iman maksum mah jadi iman teh dijaga ku Allah. Para nabi, para anbiya, para rasul 124.000 nabi 212 rasul 25 nabi jeung rasul iman teh maksum dijaga ku Allah. Jadi moal aya nabi anu berbuat dosa aya kan temenan urang ka nabi nisbatkeun dosa ketika ini dina akidah Ahlussunnah wal Jamaah anu cepeng kurang teu meunang menisbatkeun dosa ka nabi. Nabi mah dimaksum. Kan ayanya sifat para nabi jeung rasul aya 4 yang tawisna naon sih? Amanahnya. Tah nabi mah amanah, untuk mah aya maksiat amanah. Jadi nyepeng pageun amanah teh. Nah aya nabi anu cidra hianat ku ngalaksanakeun anu diharamkeun ku Allah bahkan pamakruhan oge nabi mah ya dia disebutkan iman makbul. Katilu nanya iman makbul mah saha? Jadi anu teh iman anu ditampi ku Allah. Eta imanna anu digenggam ku urang aku pengakuan urang nyata ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah teh nabi jamaah teh sahabat. Jadi iman orang kayakeun urang aku jeung nabi jeung aku jeung para sahabat maka tadi sebutna ahli sunnah wal jamaah. Kuring penasaran keneh wal jamaah teh kumaha kayakeun sahabat teh kumaha. Nah asalnya dia kawannya alirannya dia ngabungkeun eta kadang-kadang masyaallah firqah aliran-aliran zaman ayeuna sering ka kota amal. Nah, kuring ningali dina kitab Ihya dina bab aqaid dina dijelaskeun. Jadi tidak utliqa ahlus sunnah wal jamaah Imam Ghazali wal muradu bihi al asairatu wal maturidiyatu. Jadi di mana-mana diucapkan dina ilmu tauhid kata-kata ahli sunnah wal jamaah maka anu dimaksudnya ternyata golongan-golongan anu ikut karena paham tauhidna Imam Asy'ari sareng Imam Al-Maturidi. Abu Hasan Asy'ari sareng Abu Mansur Al-Maturidi tasawuf Imam Ghazali. Nah, kitab Ihya sarahna sarah al-Ittihad.
Eta iman teh iman makbul ditampi ku Allah di akhirat. Eta mah engke mau bahas teh aya nu Islam teh bakal terbagi kana sabab 70 tilu golongan. Tapi teh eta hijinya teh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, eta hadis eta panjang bang digiekeun mah kitu nya. Dibahasnya secara ieu global we nya. Nah, jadi paham Imam Abu Hasan Asy'ari sama paham Abu Mansur Al-Maturidi teh nyata sok bahas aqaidah iman 50 eta. Paham Imam Asy'ari sama Maturidi tak paham eta teh akur jeung Nabi, akur jeung para sahabat. Aqaidah eta teh akur. Teu jauh benten sami plus pisan. Bahkan jeung para nabi teh sami. Sababna cenah sami. Ari masalah iman masalah ketauhidan mah saku akur bisa aya perbentenan teu bisa ikhtilaf iman mah kada sami sarayana aya beda we hiji melenceng hiji tos kurang iman teh keluar kana golongan mukmin dina keimanan itu dina tauhid eta sareng fikihnya jadi fikih memang ikhtilaf atau fikih bukan aya 4 madhab. Aya madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Pengalaman penting mah orang mah memegang salah satu di antara 4 mana wae pek bebas. Nah, di orang mah insyaallah-nya di orang di Indonesia kagaliban mayoritas madhab Syafi'i. Nya eta we tuturkeun eta tos aya. Ulah tos aneh-aneh deui gitu tah. Jadi ada masalah fikih. Ina tauhid mah para nabi ti kawit Nabi Adam duka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami tauhid teh. Sami sam kumaha sareng paham Abu Hasan Asy'ari sareng Abu Mansur Al-Maturidi sami. Eta masalah akidah anu 50 teh, 50. Sareng berikut dalil-dalilna. Anu salajengna eta aya iman naon deui? Iman mauquf. Nah, iman mauquf mah nyata iman anu masih kena ditunggukeun. Jadi kumaha Allah ke di akhirat gitu. Teu can uningan, teu can terang. Ditambihinteun teh eta tadi teh iman ahli bid'ah firqah golongan anu 72 golongan. Jadi mauquf ditunggukeun di akhirat walau alam. Kali tampilkan teu na. Kalau imanna benten sareng jeung akidahna benten jeung para nabi. Dan jeung para sahabat akidah. Anu kalimana nyata iman mardud. Iman mardud mah nyata iman anu ditolak ku Allah. Engko iman tapi ditolak kumaha asa teu kahari dieu. Jadi masa nama jadi contoh teh sapertoskeun jami munafikunnya. Engko hirupna teh jeung urang babarengan sarua. Jadi ai dohir mah juga iman tapi dina hatena ingkar ke Allah di hati nampi ke Allah nampi karena penjedohir naungkul karena munafik jadi li ana imanahu fi lisanihim la fi qulubihim jadi imanana sebatas lisan naungkul hati nama untuk yakin ke Allah bahkan nentang ke Allah dan jalmi munafik ketinggali kadang sholat bareng sholat ngaji bareng ngaji tapi tak apa soalnya masalahnya kan hati kumaha ngabedakeunna eta mah pasakeun ka Allah. Jadi urang mah teu kene memponis kayaknya si anu munafik teu bisa. Kalau Nabi oge kan fahkum bil zawahir. Pek anjeun berhukum ku ningali dohirna we. Masuk salat, puasa, bareng jeung urang, lumur urang, maksudnya iman ya urang. Tapi datang masalah yang Allah temannya, masalah hati yang terang. Wihan deui kana pokok masalah tadi tos ditasawur mau sebatkeun ma'rifatnya mau sebat ilmu sama ma'rifat terus dibahas tadinya nah salajengna aya we pertarosan anu kudu dima'rifatkeun teh nah
zat Allah nah tawa sifat-sifatna kuring ningali deui kan lieur tapi mukaan kitab tauhid mana alhamdulillah kalau Qudratullah kepenaknya sing kuring ningali dina kitab Johar Tauhid penak tah halaman 24 bahasana teh kieu wal muradu bi ma'rifatillah ma'rifatu sifatihi wa sairu ahkamil uluhiyah la ma'rifatu dzatihi wa kunhi haqiqati la yu'rafu datuhu wa kun haqiqati illahu la ya'rifu dzatahu wa kun haqiqati illahu ya anu dimaksud anu kudu dimakrifatan ku urang teh anu kudu dikanyahokeun dikenal ku urang teh lain zat Allah na tapi sifat-sifat Allah na nya akidah 50 teh sebab alasanana moal aya anu terang kana hakikat sanyata zat Allah iwati Allah uning kana hakikat zat Allah kecuali Allah anu ku Allah jadi urang mah sifat-sifatna we otomatis yang urang apal nami-namina sifat-sifatna otomatis bakal kenal ka Allah. Hadis Rasulullah SAW mengatur tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pek tafakkuran ku anjeun makhluk Allah kepeujeuh ulah tafakkuran kana zat Allah. Moal nepi akal urang. Subhanallah Maha suci Allah. Jadi Allah mah di luar jangkauan otak akal orang. Moal nepi sing di pikiran oge. Oh ketena bahaya teh. Bahaya lamun dipaksakeun wae. Bahaya ketena teh. Jadi kata kieu wal wahsu andatillah israfun. Orang aya jelema anu berani ngabahas tentang masalah zat Allah. Itu bakal timbul kamusyrikan. Ini diparentah ku Allah teh ngulingakeun sifat-sifatna jenengan-jenenganna eta nya tekeng pikiran zat Allah na tekeng moal kadugi ku akal urang. Tah pentingnya kita sebabkeun ma'rifah Allah. Allahnya hartos pilih nya saya tengah 45 menit saya insya Allah katanya terus paham katanya pas tasawur terus tasdek yang terus terang orang masa ma'rifat yang namanya insya Allah mana ya nama ya terasa gitu kayak kami ibadahnya mampu ngawalin insya Allah ngawalin kami terbiasa ngomong ngawalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang iman yang dimaksud para nabi pas Nabi Adam ngalakukeun sareng Siti Hawa ngalakukeun kesalahan eta kumaha wae eta kumaha masalah etanya jadi kan Nabi mah kenging membahasakeun dosanya jadi pas pisan bahasana jadi kedah bahasana teh al khoto kalpatan khoto kesalahan jadi na tafsir jalaen mah tafsir Sawi ngalinya sebenarnya ayat-ayat tentang masalah tapi jadi sebetulnya bab hasanatul abror sayyatul muqrabin. Jadi keur diri anjeunna saur anjeunna namanya saur Nabi Adam dan seperti awal ya teh kesalahan. Tapi saur Allah mah sanes. Kamu urang sanes dosa. Keur diri
anjeunna sabab ukur ayanya ya kisahna Nabi Musa nya ningali dina kitab ieu teh Fathul Majid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani kisah Nabi Musa sareng Nabi Adam diketemukeun sama Allah arwahna ruhna nya nya dialog Nabi Adam sareng Nabi Musa Nabi Musa Allah abdi ngomong pernah sareng Nabi Adam ya pernah kan ketumponan kalau Nabi Musa teh dina dinya ketemu Nabi Musa teh nyarios Adam kita cenah ngarugikeun ka kuring teh ka kuring-kuring manusia ngarugikeun asbab anjeun kuring teh jadi kieu di alam dunia jadi capek dasana di surga enak di surga jadi kaluarkeun asbab anjeun ngarugikeun pisan anjeun ka kuring tapi Adam teh awal teh saha awal teh sana keturunan anjeun Musa Nabi Musa nabina Bani Israil ieu teh ngawalar kata Nabi Adam iya kuring mah terang naon-naon kuring kieu teh emang geus aya dina qadarna Allah ditakdirkeun ku Allah pada kieu perjalananna aku jangan eta jadi ngadalilkeun di Adam teh kitu jadi inti nama jadi kana nabi mah teh kenging manisbatkeun dosa paham sama jamaah teh kenging gitu jadi tos we stop gitu kenging eta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, sebagaimana yang telah disinggung di awal bahwa ilmu tauhid itu berkaitan atau berhubungan dengan ilmu mantik. Nah, ilmu mantik itu yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu mantik itu suatu warna ilmu bahkan di kajian Islam itu banyak ilmu itu ya antaranya ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, saraf, ilmu ma'ani, ilmu bade, ilmu bayan, ilmu arud, ya ilmu istiqah, ilmu wadok, ilmu makulat, ilmu mantik. Masing-masing ilmu itu memang dikhususkan ke mana-mana ya. Ilmu mantiknya memang dikhususkan kamu ilmu olah pikir akal, ya akal khusus. Jadi biasanya itu ilmu mantik itu digunakan erat kaitannya sareng ilmu tauhidnya. Nah, tadi kedah nama dalilnya. Dalil keyakinan orang teh nah dalil eta teh aya dua ya ahli subat dalil nakli mah eta Quran hadis ijma qiyas kedua sobat dalil akli nah eta kana dalil eta anu mantek dalil dina utamina dina ilmu tauhid sok diamal eta. Tapi kan dina dalil teh aya dalil tafsiri, aya dalil ijmali. Aya dalil ijmali mah hiji jalma apal kana eta dalil dalilna teh deet. Sehingga kuantaran eta deet sehingga jalma anu apal kana dalil ijmali mah teu apal karena itu bisa melanjutkan kesariruan yang syukur tapi itu kita super kewajiban kok apal dari ijmali
teruskeun ayat dalilna ayana Allah naon wujudu hadil makhlukati ayana ieu alam eta cukup ngasebatkeun dalil ijmali aya dalil tafsiri dalil tafsiri mah nyaeta dalil anu jero sehingga upami jalma paham kana dalil tafsiri bakal tiasa ngilangkeun kasaliruan utamina tiasa nolak karena teh kan seueur firqahnya 72 firqah eta masing-masing kaladuh dalil aku ilmu mantik mah akalah eta teh 72 firqah teh jadi dari tafsir mah apal karena wajah dialah dalil apa karena cara nyusun dalil mana sukro mana kubro sehingga apal karena natijah teh tasbih kita mah kedah terus membahasnya kita mah dengan ilmu mantik dibahas kitab nanya kitab Munawwarah kitab Samsiah kitab teh memang rada ieu oge dalil mantik ngan dina mantik oge memang ilmu gaya ilmu filsafat nya aya filsafat dolalah aya filsafat hak filsafat dolalah mah digunakan ke orang-orang kafir anut seperti Aristoteles katanya filsafat haknya tapi filsafat Islam khusus Islam baru tidak mantik mantik seperti kaji-kaji di pesantren-pesantren kan di antawisna cara ayeuna kitu nya atas kamu caranya sudah ayeuna kumaha jadi kan rataan anu dari dina mantik mah kan aya disebut kias isna ya kias iktironi ya kias olah rata-rata nu kias eta dianggap lalu sedalunya sifat wahdaniat walau kana adidan lam yujad syai'un minadihil makhlukati eta dalil eta sebutna dalil kias istisna sebutna jadi kedah terang cara nyusun kubro-kubrona kan kedah khusus membahasnya ayeuna kalau ada sugro naon kubro itu panjang gitu komedi jelasna teh cuma teh istilah mantek itu sugro aya kubro ya natijah kias naon kias teh jadi panjang kan komedi dia teh masuk 10 menit temanya bayangan supaya kebayang gitu ya eta pentingnya atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten satajana pangitan berada keluar dina pembahasan tapi ngeunaan tauhid gitu. Kan panginten hari Allahumma nya aya di mana-mana itu tempatna teh. Tapi aya dina ayat Quran anu nyebutkeun Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu anu Maha Pengasih alal arsy istawa bersemayam di atas aras. Kumaha eta maksudna teh? Tambahnya seperti tadinya Ar-Rahman alal arsy istawa. Kita jadi surat Al-A'raf ayat 142 itu. Berapa artinya? Urang mengalihna tafsir sawinya masalah ayat. Jadi ayat Quran itu kan ayat disebutkan ayat mutasabihah kita ayat muhkamat ayat mutasabihah mah jadi masih kena saliru makna nantinya dina masalah mamanan ayat mutasabihah seperti tadinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dia di kalangan ahli surah wajah mana orang mau kasih banyak golongan berangan golongan dua ada di orang banyak kita kalau di kana dua ya kalangan salaf ulama salaf dari ulama salaf teh ulama anu di kurun 200 Hijriah tadi itu namanya ulama salaf ya ulama khalaf
kurun 300 Hijriah dia ulama kolak tadina ngabahas ayat eta upami ulama salaf mah disebutna teh al-aslam nu selamat ulama salaf mah jadi dina masalah makna mah takwid dipasarkan ke Allah yang tadi hartosan teh jadi yakin bahwa itu ayat Allah dawuhan Allah cuma masalah makna dipasarkan ke Allah eta ulama salaf jadi untuk dibahas istiwa tengah istiwa istawa atau cari itu dibahas ulama salaf pokoknya itu ayat Allah yakin iman kan ayat teh masalah mana ditawid dipasarkan ke Allah eta ulama salaf aya kalangan ulama khalaf aya ulama khalaf mah jadi ditakwil di mana istawa nah yang bagianana aya dina balaghah bagianana majaz nu kaitunya bahas majaz kinayah tah kumpulima ningali dina kitab Tafsir Rawi menurut ulama khalaf jadi ulama khalaf teh itu teh kepaksa dihardian teh jadi zaman enak memang kan seueur zaman anu tetaros isi madorotnya sehingga bisa terjemus karena kemusyrikan maka terpaksa dihardian ulama salaf maka dunia masalah ar-Rahman ala istawanya dihartosan teh ke ulama khalaf mah nyata jadi istiwa teh harusna teh aya dua ya anu istiwa mana teh ar-ruku ajus mun nanti tumpakan mah ngabubureun motor kuring tumpak dina luhureun motor kuring tumpak luhureun mobil tapi ajus calik terus kuring calik dina si kuring calik dina kaduana istawa teh aya anu di mana istilaun atas nanti jadi makna majazi di atas istilah itu ya ngabawah perintah maksudnya menguasai merajai anu ngatur makna istilah itu anu ngatur anu ngarajaan atau anu perintah Ar-Rahman wa ala asisawati jadi Allah Ta'ala Maha Rahman anu menguasai aras anu ngatur aras anu ngarajaan aras itu lain arti Allah ya di aras tadi adanya nah kami golongan tadi saya di antara golongan 72 golongan itu golongan mujasimah itu golongan mujasimah mah Allah teh ngaraga badan najis diu ucang-ucang ya sampeanan ya pananganan eta golongan mujasimah ahli bid'ah tuh jadi iman teh tauhid teh ditolak ku Allah jadi mauquf ditunggukeun ku Allah musabiah jadi rupakeun Allah ka makhluk kalau musabiah mah jadi nafsiranna teh Allah al-istawa Allah aya memang cicing di aras cek mah Allah teh itu kali semua jamaah tekeni jadi hakikatnya Allah bawahi atau Allah menguasai Allah mengatur kana eta aras cek urang mah cek sunahna sebab kan di antara sifat Allah teh yang disebutkeun ya dina dina kitab Tijan diterangkeun wa manahu annahu la yahtaju ila mahalin wala ila muassisin atasna kene dina sifat nyata Allah mah henteu butuh kana tempat Allah henteu butuh kana ngayakeun eta harus sakeun jadi mustahil Allah henteu butuh kana tempat Allah mah al-ghani maha henteu butuh atas tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkuring beri tumeros terkait anu pertarosan bieu jajan ge
hartosana panginten kieu Allah Subhanahu wa taala seringkali ngadawuh bahasana contohna Imam Syukuring terang dina Quran surat An-Nahl ayat 11 murahana tapi Syukuring pernah kantos ngadangu nahnu nazalna Quran jadi walau alam hartosna kami nurunkeun Quran terus dina nu sanesna oge aya bahasa kami nurunkeun hujan dan sebagainya bahasana nurunkeun ari bahasa nurunkeun mah berarti ti luhur ka handap tapaluntan upami kitu Allah aya di luhur itu bener saya sumkuring nyuhunkeun pemahaman anu langkung naon disebutna teh ya anu langkung jelas gitu kan janten kami nurunkeun berarti Allah teh aya di luhur soalna eta bahasana nurunkeun sakitu beunteun turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat eta teh nya sanes ngajelaskeun bahwa Allah aya di luhur. Jadi dari kalimah la nahnu nazzalna kami nurunkeun nazzalna teh nurunkeun. Dina ayat anu sanes mah aya ditetelakeun kan bahwa Allah nggaduhan malaikat-malaikatnya terusna tugasna teh nurunkeun hujan. Eta malaikat naon? Malaikat Mikail. Jadi maksudna mah eta. Jadi sanes berarti wayana ayat eta nandakeun bahwa Allah aya di luhur. Tapi kan mustahil kan. Allah mah teu mikabutuh kana tempat. Sifat kiamu dina jadi bahkan kieu aya kuring ngayu dina kitab Safinatun Najahnya. Jadi lamun urang jadi ketika hiji jalmi arek makrifat ka Allah arek naik imana keyakinan yakin ka Allah sok aya timbul opat pertarosan. Ayeuna Allah di mana Allah tanya aya kitunya keur urang anu belajar keyakinan saya tanya mata Allah iraha Allah dina Allah tengkungna Allah iraha amillah aya sabaraha Allah kitu ya enak terus terakhir kan kaopatna kaifa Allah jika kumaha Allah eta kan keterangan sing saha bae jalmi upami dina hatena teu aya kabayang pikir kalimah opat eta maka eta jalma teh sampurna imanna. Jadi wajar orang kan belajar iman terus aya pertanyaan eta wajarnya tadi kan ketika jalma anu belajar ma'rifat iman kalau pasti bakal terus orang anu biasa miceun kalimah eta keterangan maka kamu lah iman maka sempurna iman. Tahu kalimah eta teh ayeuna di mana eta teh ya dibahas dina kitab ya Maqulat Asroh karangan Mama Guntur Cianjur dibahas. Jadi Maqulat Asroh teh jadi nerangkeun makhluk salian Allah di antarana aya Maqulat Arod kalau Maqulat Marod jadi sifat-sifat makhluk eta teh ayeuna di mana nya sabaraha iraha terus nanti kumaha Allah eta teh sifat-sifat makhluk eta teh paragi nanyakeun mah jadi Allah mah teu kieu we antaroskeun eta deui kan. Jadi anu disebutkeun ma'rifatullah teh jadi urang terang kana pokok imannya sifat-sifat Allah sanes ngabahas kana zat Allah. Jadi Allah mah kan setiasa bisa dibahas tadi kayaknya namun terlalu dalam
kena bakal terjerumus karena kamu berikan. Jadi orang membahas sifat-sifat lagi. Tapi kamu menuju belajar makrifat seniman pasti ayat bakal ayat petasan itu wajar petasan itu. Kamu menuju belajar pasti ayat gitu ya. Nah, kamu biasa mah dihindari gitu. Kalau mah itu kacakup ruang waktunya, itu kacakup tempat, untuk kakurung ku waktu ku zaman orang itu. Jadi upami orang terang karena akoid sifat 50 mah bakal biasa awal kangen-kangen anu hayat dina hate urang kretek hatenya Allah teh sabaraha mun urang geus apal akoid anu 50 mah bakal dijawab ku sifat eta Allah teh kasifatan ku sifat wahda nya Allah teh maha tunggal maha esa nu aya pertarosan ayeuna Allah di mana Allah teh nah aya di luhur kalau aya di luhur teh di hanap nah di aras aya di langit bakal kajawab ku sifat al qiyamu bina sihi Allah mah teu ngabutuhkeun kana tem mulai pertanyaan deui mata Allah kapan Allah itu bakal kawaler ku sifat-sifat eta yang terana bakal kajawab ku sifat qidam teh kan mana teh la awala lahu ta'ala Allah teh tidak ada permulaan sifat bako atas teh la akhirah lahu ta'ala Allah mah tidak ada akhir tak kakak jawab ku eta mun aya perkataan mata Allah terus kaifa Allah nya jika kumaha Allah orang paham kana apa demi 50 mah bakal kajawab urang keneh aya ketika aya pertanyaan kaifa Allah jika kumaha Allah teh bakal kajawab bahwa Allah teh kasifatan ku sifat mukhalafatul hawa disi di atas mukhalafatul hawa disi teh Allah mah teu sarua jeung makhlukna maka kulantaran Allah teu sarua jeung makhlukna Allah mah teu aya panangan sampean teu aya mustakaan di bayang lain teh bakal tolak ku eta kartasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturan bade naoskeun teh nyebatkeun nami. Nami abdi saha? Sae teh. Ya serangan. Ustaz, bagaimana jalan bangunan sanesna ieu? Da naos masalah tauhid memang bisa acan ka hartos kusimpurin gitu pemain-pemain yang tawas-tawas ku adik sadayana mangkos rada luhur gitu ya kami abdi mah rada abdi mah dinaroskeun teh dasar ieu mah jadi dia sieu nyangakeun perkawis tauhidan mengesahkan Allah menyatukan Allah bahasa mengesahkan jadi penonton orang baru keyakinan bahwa Allah itu hanya satu kaitan asal implikasi tidak paling orang baru anggapan di luar eta kayak hukum atau nabi anu diterapkan kali jama nu disebut musyrik dan syirik tidak terasa ada musyrik ada kafir atau kita disebutkan ada munafik kemudian ada yang kejelasan gitu kan kejelasan perkawis definisi kafir musyrik syirik sareng munafik daya ningali perkembangan ayeuna menjalani sering nguping gitu mengkafirkan seseorang lebih orang saja dinten masuk ngangkat lah siapa mau munafik gitu kajami nyebat tasrantun nyebat munafik gitu. Padahal orang tanya mau kumaha munafik teh
memang terus aya pemidina di sekolah ya diakeun penjelasan ada turun fikih salah sini dan ada sakadabar yang saterasna. Dan kalau orang mendibohongan ku babaturan ngambak sih menapek ya, kadang-kadang ngapirkeun gitu. Saya pamitan bahaya upami dipahami secara sekilas. Yang mulai berita itu sebab batasan munafik pami berbohong berarti nah ngabohongan ka urang atau napi ngabohongkeun ka Allah. Apa yang tadi sebelumnya nyuwunkeun penjelasan langkung utami kawis batasan-batasan dari bilih salah kaprah gitu sih kangge ngantoskeun urang teh pami teu terang urang teh bisi nah aya teh kalebet ka mana gitu ya teh. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengintennya teman. Dina masalah tadinya kayak kafir, ya musyrik, yang munafik, yang dia yang mukmin ya. Emang ari kafir mah orang teh males we, teu yakin ka Allah, nampi ka Allah. Jadi dina bahasan teh jadi kafir teh kafaro, kafaro teh nampik karena jadi nampik nolak karena iman ke Allah. Jadi untuk boga syahadat, untuk bersahadat terus bersahadat meles kafir dan terusnya ateisnya ini kan tidak bertuhannya. Jadi kafir asli mah jadi ente yakin ke Allah teh nolak karena kebenaran teh karena iman ke Allah teh Allah gitu kan. Secara dina sekarang sebenarnya kafir teh kan nampik harusnya. Saya munafik mah memang saudara jadi iman teh dina lisan biasa mengucapkan syahadatnya bukan syahadat atau napi cicing di urang di umurnya saminya tupa dina hatena nampik ke Allah bangkang ke Allah dina hatena terus dia ngomong ke Allah sholat Islamnya puasa bebas ternyata kata-kata nya terus ngadohirkeun tapi dah mudah-mudahan urang mah teh ayanya katanya eta munafik jadi dina lisan mah dicicing jeung urang biasa Islam tapi dina hatena nampik terus ada tadi masalah tidak ada sakadabanya sama jadi nifak ieu kan munafik teh aya duanya bila dina minta dapat masalah jadi aya duanya aya anu dina hadis tadinya anu dina hadis eta mah teu mata bahaya kana keimanan eta mah teh beda hadasa beda dimana ngobrol sok bohong ngambil percaya sok khianat menjanji sok sulaya eta mah mun sakadar munafik sok bahasa-bahasaan menimbulkeun kana dosa unggul tapi teu mata menimbulkeun kana keluar keimanan teh ya munafik anu memang masalahnya jeung keimanan jadi tadi teh jadi cicing di jero Islam tapi jika iman ke Allah tapi hatena teh keheul ka Islam teh mohon ta mohon eta sebelah eta aya gambaran dari kisah para sahabatnya terus gitu eta munafik kan seperti ubaynya Nan dina keterangan aya jadi kalau orang mah tekeng ponisnya apa jawab jadi vakum di lahir we jadi orang mah hukuman secara lahir we lah gitu. Kayak ada masalah itu mah kayak di akhirat dibukaan ke Allah gitu. Dan itu kan susah ketika tinggalin di hati itu lah munafik mah gitu. Kadang sok juga sok salat karena bareng tapi dina buktina iya karena keislaman karena keimanan itu jika keheul. Kan orang emang teu kayak ponis. Sebab teh Islam KTP ya sebab teh
mukmin di dunia tapi di akhirat mah kafir itu teh. Di dunia mah orang beriman tapi di akhirat mah kafir. Ya disebutkan musyriknya. Nah, tadi kafir menampai kayak musyriknya. Musyrik mah engkau yakin ke Allah tapi aya di keyakinan kesalahan di Allah. Nah orang boga jimatnya namanya karena boga keris batu ali tapi dulu dipusti-pusti orang untuk dagang. Nah, untuk boga ieu orang teh menang mental teh itu jauh timbah anu yang tirakat lagi lah. Dagang temu aja dagang orang ngapain. Nah, meskipun kita jadi ngaduakeun Allah jadi ayat keyakinan kasalieuti Allah tangan musyrik. Sanaos musyrikan teh saali tapi tetep jadi gede itu musik mah teu dipandang saali agung jadi mata karuksakan iman. Tapi saperaskeun segala contoh-contohnya terus harus ke atasnya tanya tadi antawisna tanya masuk ayeuna urang oge tah dina mendaekeun dina ngalugat nya karena benda jimat terus karena leutan ketuangan ge urang bisa terjerumus di musyrikeun urang ngaleut nah hate ngayakinkeun bahwa anu ngawarkeun teh cai itu bisa musyrik teh bisa ngarusak karena keimanan orang ke orang tuangnya orang teh tuang itu teh sama teh bisa ngawarkeun ke orang itu bisa mesti kamu yakinkan ku hati apa caranya gitu ngadina sebatas tuang leutna sebatas teh dina tauhid mah hukum adat jadi hukum adat mah eta isbatu amrin li amrin aw nafihu anhu biwa sifati takror tetepkeun di perkara teh kulantaran teman kapangihna nya teman orang tiap minum sok leungit dahaga teh eta hukum adat sebetulnya cuma dia ngaran adat mah sah-sah wae bisa disulayaanna soalna tiap pare gemuk sok subur tapi bisa wae sulaya kadang-kadang gemuk kesuburnya kadang-kadang butut pareng teh kumaha kalian jadi halus kerampelan tapi hukum adat sebenarnya jadi hukum adat tapi tetap adat kudu dihormat kayak kata Quran laha makasabat waliha makasabat aja kasab jadi ikhtiar kudu dihormat ya teman saukur keur rohi rumpul jadi syariat jalankeun ku urang eta parentah Allahnya tuang leutnya wah da rohi ngawarkeun teh urang teh ada teu minum Allah ngawarkeun mah eta syariat kudu diamalkeun syariat ngan dina hate yakinkeun bahwa anu ngawarkeun anu nyegerkeun mah Allah tah kitu disebut hukum adat jadi anggar jalankeun sana kudu perintah Allah mendekan dina syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi dina pergaulan perbuatan sehari-hari mah urang kudu sarua jeung Rasulullah Muhammad tuang leut biasanya dina hate urang kudu tahu ka Allah dina hate ka Allah taala dina tauhid mah biasa nah dina keterangannya yang sama tadi yang pertarusan jadi sampurnaan iman teh iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil aqwa jadi diucapkan tulisannya syaratnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah malaikul urang mah ke umat Islam urang mah da turunan Islam teu kudu deui ngucapkeun syahadat cukup dina salat cukup dina salat mun keur orang kafir orang Cina si Cengho si Minci Islam itu pun ada syahadat kalau orang mah teu kudu cukup dina salat 17 kalinya 17 rakaatnya sampai tinggi cukup dina salat jadi diucapkeun ku lisan jadi iman anu sampurna teh kaduana tatas dipun bijinan
diyakinkeun dibenerkeun ku hate wa amalun bil arkan dipigawe syariatna ibadah ka Allah ku anggahota. Paman tarokal ikrar sing sabaja mah teu ngucapkeun syahadat masuk Islam tapi teu maca syahadat bahwa kafir maka teu jalma teh kafir ya syarat kan kudu maca syahadat teh lah nya orang kafir harus disebut ayo urang mah kan bisa iman teu kudu maca syahadat deui kada aya ngajak-ngajak ka urang para rubuh misalnya kasih panji aliran kudu maca syahadat di dan TKD ada orang yang nggak Islam kudu maca syahadat itu berarti kalau orang maca syahadat itu berarti mahana yang kakak orang teh nah itu kata kade ya ini semua orang di kota ayat dan gitu teh tas kaduana waman taroka tasdik bahwa munafik nah sing sabaya mah anu ninggalkeun kana yakinkeun dina hatina engkau ngucapkeun syahadat tapi teu yakin dina hatina ka Allah bahwa munafikun eta jalma munafik Islam KTP nya engkau boga syahadat tapi dina hatina teu yakin ka Allah ingkar ka Allah. Terus waman tarokal amal bahwa fasikun engkau orang teh maca syahadat boga syahadat yakin ka Allah dina hate tapi teu amal kana parentah Allah salat puasa zakat ngurus nisab haji lamun geus mampu maka itu disebut bahwa fasikun maka eta jamak teh fasik jadi orang teh digabungkeun tilu teh jadi iqrarun bil lisan tasdiqun bil jinan wa amalu bil arkan diucapkeun ku lisan diyakinkeun ku hate didohirkeun diamalkeun ku anggota badan Allah mintanya atas orang kesimpulannya makna tetapi padilahna kerja makrifat ka Allah iman ka Allah teh ka hiji urang teh ku Allah teh dipasihan lewat anu pang di antara jalmi anu 7 dina ilmunya sensus penduduk ente salamnya teh hampir 7,5 miliar jalmi teh salamnya teh Islam teh mung 1,5 miliar kita orang syukuran ka Allah nya kita main abdomuni ampang gede-gede nikmat kaduana orang jamaah anu iman mah bakal menang barokah di dunia menang pangapura ti Allah oke maot mun teh maot teh bakal narina bagi anak iman di akhirat selamat tina neraka sama seorang sok dosa oke boga iman mah dina upami lebet kana neraka teh bakal jahit pamita saek dosa mah terakhirna bakal lebet ka surgana Allah anu puncakna nikmat teh eta puncakna nikmat urang tiasa ningali zat Allah kayak di surga jadi urang di surga nama lain Allah di surga urang di surga tapi ningali Allah dan Allah di surga kadang-kadangnya bahasa teh kira-kira ini kalau untuk tadi kita bisa dibayang-bayangnya juga kuma jadi Allah alam ma'ayan punya karena dat Allah iwati Allah Allah jadi intinya wayana orang Allah dijadikan jalan Islam dan iman di orang teh Allah teh dijadikan jadi dulurnya orang teh yang dulur turunan saturunan tapi orang teh dulur seagama dulur saling ya saling dede membutuhkan kana bantuan orang ya. Salam saling silaturahmi jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu peganglah agama Allah tentunya aja orang berpecah belah
Jadi orang itu kabungkeut ku kalimat la ilaha illallah. Terakhir orang ngadoa ka Allah mudah-mudahan ya iman orang kacana kebuka. Nah, kita insyaallah pas wae cara kedua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Amin. Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil mu'minat wal fatihil lima sabaq wa nasril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la haditah wa la aslan illa yassartah wa la dinin qaditah wa la dhulan illa haditah wa la yahdan illa abaitah wa la ma'idan illa syafaitah wa la jahlan illa alamtah wa la mutan illa rahimtah ولا حاجة من حوائجنا لك فيه ونوفي صلاة إلى قومتها وإليكها ويسرها إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا صلى الله عليه وسلم بفضلك يا الله سبحانه وتعالى بعزتك المسلمين وصلى الله على رسول الحمد لله وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah selesai. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.